Padudut mah naik kapal. Seru adut wage hayang mah teh kapal. Terus dudut mah ke Arab. Sarua hayang wage ka Arab maka itu ka Mekah umroh. Dudut mah numpak dinosaurus. Nah dudut numpak dinosaurus. Mua mah sin digegel mana mah rupa-rupa. Dudut mah meuli truk ketang. Asyik malah baka hayang dudut ka itu ulin jung barudak jung. Mau di dewa ulin ka itu. Mong ulin jeung budak runyus. Ini saya itu ulin jung barudak ka itu jung moal moal purunyus piraku deui naon. Jung. Kejaga barang darah. Bisa si dudut. Si hayangnya si kahen mah. Mang kelawan. One eternity later, eventually. Hayang mang. Tujakeun sakawagi koretna. Tuh kahen. Kabar aku mana gak? Heja. Coba. Kalau berarti masih belatnya. Simbalik itu meret emang. Kebalik ku masa tekehen, untung ku yang diberi oge sia mah. Untung ku yang diberi buah sampo oge. Tuh bisa mah bersyukur kahen, untung diberi oge ya. Dahar. Ngebalik itu bae teman dulu sampel. Teuing dudut sia mah. Geus diberi oge sia mah. Ya, ini tuh ngasup inget Dak jalan aing. Wagih ya budak runyus koret. Naon dut koron wae maneh teh. Tah tinggal si dudut mah jajanan koret teh mere. Dekat cida budak teh. Sorangan we, di pantai hijau ge mah ampun, waheun teh. Tong kitu atuh dut maneh teh, tong korek ka dulur teh sia mah. Bere. Tadi ge di pentate teh mere-mere sudut mah jajanan sadua-dua teh. Ya jah. Tong diajar koret dut, jadi jelema mah. Kudu bager komo ka dulur mah. Jeung sama nih jaga. Jeung tetangga. Jeung dulur-dulur keneh meureunna dut. Terus carekan ugi lah. Man budak koret kitu. Tuh yang budak teh. Terus carekan terus. Tuh man Cocok sia. Bere dut karunya. Bikeun sawar hewang. Ya tuh. Tega emang. Dudut deui.